Dra, mana nyawa teu video si Elsa anu dina YouTube nu sok nyieun video Sunda versus Jawa. Oh iya, gua tahu yang kembar itu kan. Henteu gambar eta mah si Elsa hungkul hiji jelema. Dah kagak mungkin BG, kagak mungkin gak kembar, itu pasti kembar. Itu buktinya yang satu ngomong bisa bahasa Sunda, yang satu lagi dia bisa ngomong bahasa Jawa. Berarti itu kembar. Mana bisa satu orang ngomong dua bahasa BG. Nah, terus ari ieu urang bisa. Berarti kita kembar ya. Enggak kembar, itu kan satu orang, si Elsa doang. Goblok, kok ngomong Indonesia. Henteu kembar eta mah si Elsa. Nah, terus ari ieu urang bisa. Nah, terus ari ieu urang bisa. Oh iya, gua tahu yang kembar itu kan. Mana bisa satu orang ngomong bahasa Mana bisa satu orang ngomong dua bahasa BG? Akan bisa. Terus berarti kita kembar ya.